Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngadawuhkeun, salah satun munjiatun, wa salah satun muhlikatun, wa salah satun darajatun, wa salah satun kafaratun. Para ibu sadayana aya opat perkara, ieu opat perkara teh ngabogaan masing-masing tilu-tilu. Jadi aya 12 guruntul dibagi opat gitu. Saguruntul eusina aya tilu. Saguruntul deui aya tilu tah gitu. Tah, jadi aya opat kelompok gitu nya, masing-masing kelompok teh eusina tilu gitu. Tah kelompok anu hiji disebatna teh perkara anu nyalametkeun. Eusina tilu. Salah satun munjiatun. Aya tilu perkara anu jadi kasalametan, bakal nyalametkeun. Aya mukhlisatun li sahibiha minal adab. Tegasna perkara anu matak nyalametkeun kanu bogana tina siksaan. Naon atuh tilu perkara anu nyalametkeun teh? Kahiji fa khasyatullah ta'ala fi sirri wal alan. Sieun ku Allah Subhanahu wa taala rek keur rerencepan atawa keur terang-terangan gitu, keur sorangan atawa keur jeung batur, keur caang atawa keur poe, keur nyumput atawa keur di tempat umum. Intina mah rek keur kumaha wae ge teu boleh boga kasieun ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh masih keneh perjuangan hate gitu. Lain keur ucapkeun da bab sieun mah sabenerna mah tapi rasakeun di nu hate teh ya. Jalma upami tos boga rasa sieun di nu hate ka Allah Subhanahu wa taala heuda moal macem-macem gitu. Lempeng we gitu. Hirupna teh. Setiap perkara aya pangajak atawa aya dorongan gitu. Pikeun ngalakukeun hiji perkara anu tarati sasari gitu, nu cantang tu kahadean teh pan dipikir heula gitu. Ari boga kasieun ka Allah mah gitu. Bisi gitu. Itu dina teu haramna bisi subhat gitu. Atawa bisi ieu teh kaasupkeunana suul adab gitu. Da aya pagawean-pagawean anu haram mah henteu ngan suul adab gitu, Bu. Katinggalna teh. Gitu. Seorang jalma anu kapercaya misalkeunana gitu. Anu tukang nuduhkeun kana kahadean, heug masih kana loba heureuy dina hirupna teh. Memang gitu. Mungkin eta pagawean teh halal tapi suul adab teu pantes we gitu. Jiga guru gitu. Di hareupeun muridna teh hantem we ngadu kaleci misalkeunana gitu atawa ngadu ulang layangan gitu. Gitu. Memang eta halal gitu. Tapi kan eta teh tadi teh matak ngurangan kana martabat teh ya gitu. Matak ngaleungitkeun ngulangan kana kadar kepercayaan. Memang ari halal mah halal ya gitu. Ngadu kaleci, ngadu muncang gitu. Kajaba ngadu muncang anu make taruhan teh ya geuningan, Bu. Tuh di tilas lembur abdi itu di ditu. Aju rame gambar itu ngadu muncang teh. Sugan teh ngadu muncang wungkul geuningan aya eta. Nya gitu. Ya. Mental nangis mental iya mah judi sagala ge dari judi gitu. Aduh. Ya jadi dak dilombakeun pan gitu. Gitu. Oh, can nu bade ngiringan mah gitu. Terus malayar gitu. Tak uang eta teh dianggo hadiah uang pendaftaran teh aya unsur judian pun teh gitu. Upami murni tidinya gitu. Ya kadang maksudna mah hiburan gitu kan terang kana hukum gitu. Jadi terjerumus teh tanpa sadar gitu. Kajaba upami artosna ti pihak anu lain gitu. Bonus pe pamasihan eta mah mangga. Ngan tetep gitu. Pikir-pikir heula manfaatna naon gitu. Bakal aya teh manfaatna. Cenah ieu mah keur menjalin tali silaturahmi, menjalin persatuan dan kesatuan juga TPRI cenah gitu mangga gitu. Mangga itu tama gitu. Ngan tetap we gitu, dampak panjangna naon gitu. Dampak positif negatif na manfaat ieuna. Wal qasdu nu kadua nu kelompok kahiji teh sieun ku Allah dina terang-terangan jeung waktu nyumput. Nu kadua nyaeta wal qasdu irit sederhana
fil fakri wal gina. Sederhana dina kaayaan keur fakir atawa keur beunghar. Jadi henteu asa maneh kene-kene keur beunghar, keur ceuriah, keur loba gitu. Sagala dibeli gitu. Kene-kene karek nampi gaji gitu. Ayo orang kajatos gitu. Naon jatos teh? Jahat artos nabu. Dajeng nyana tuh gitu. Gitu. Jajan bakso di orang mah bisa sampai 10.000. Dari itu mah bu paling murah ge 30.000 atuh. Aduh. Iya gitu. Tak teh nya urang teh ciri jalan anu salamet mah kitu lah. Deu kaayaan keur sulit, keur gampil, keur beunghar, keur ceuyah, keur weureut lah pokona mah sederhana we gitu urang mah gitu. Tawasud dina kahirupan teh atawasud fil ma'isah sederhana we gitu. Teu rasa maneh da keur aya, da keur boga, da keur itu sagala dibeli. Setiap tukang dagang nu ngaliwat teh dipegat gitu. Mang meser gitu lah. Memang halal dah menang urang. Artos-artos urang teh gitu. Anu katilu tinu sakelompok tadi adil pirido wal godob. Boga rasa adil dina kaayaan keur ridho atawa kaayaan keur ambek. Jadi tetep istiqomah hatena teh henteu non anteng gitu. Rek dina kaayaan keur ambek atawa keur henteu, pokona mah manehna teu bisa adil we gitu. Henteu kabawa ku emosi teh gitu. Teu kabawa ku emosi. Sabar gitu. Jadi jalmi anu ieu teh ciri jalmi anu tos bisa ngendalikeun hawa nafsu teh amarah teh. Henteu gampang. Tawa kadang-kadang sebagai seorang pemimpin kadang sok berat sabulah da si itu mah keheul kitu baheula teu nyolok kami teu nyoblos kami gitu. Moal diberes ya gitu. Gitu. Padahal kan nu namina tos beres mah kitu nya pemilihan. Teu aya pembeda deui sadayana ge kabeh rakyat bapa gitu. Anu kudu diayomi, kudu dibere keadilan gitu. Ulah dibeda-beda gitu. Ya masih karena aya dendam gitu, dendam demokrasi. Gitu. Lupa gitu. Tah tadi sakelompok anu nyalametkeun. Kelompok anu kadua nyaeta muhlikat anu matak ngaruksak. Ngaruksak kana kahirupan dunia atanapi akhirat. Naon atuh nu matak ngaruksak tilu perkara eta teh? Pasyuhun syadidun. Nyaeta koret anu kabina-bina. Koret. Merege hese cap jahe buntut kasiran cenah gitu. Pedit. Kedekut cenah gitu. Ulah jeung ulah we aya nu menta ieu teh gitu batur teh. Kana mah hese we gitu. Boro-boro teu dipenta oge. Teh matak ngaruksak teh kitu kumaha mangga we lah kitu. Sabab dina hukum kahirupan urang kan naon anu kurang dibere, eta nu bakal kurang dihasilkeun teh gitu. Jadi urang nyieun sikap ka batur model kumaha, teh moal jauh batur ge bakal kitu ka urang teh gitu. Gitu. Lamun ayeuna ka batur kitu teu daek akur jeung batur, da batur ge bakal ijideun gitu bakal balangsak hirupna teh teh gitu. Maloba anu mikanyaah, maloba anu ngadoakeun gitu. Nalika maot teh pan kalah disyukuri teh geuning ku masyarakat teh gitu. Oh, kalah kasorak cenah gitu. 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 Panuju cenah geuning gitu. Pae cenah gitu. 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 Mungkin teu diucapkeun tapi kadang-kadang jelema teh boga perasaan syukur paeh oge dia tahun gitu. Gitu. Nu kadua nyaeta wa hawa mutaba. Kahayang hawa nafsu anu dituturkeun wae. Jadi henteu kontrol, teu aya nunda kacurigaan kana hawa nafsu teh. Padahal akhlak anu saenyana nu kudah dimunculkeun teh pan setiap kahayang teh diinterogasi heula gitu urang. Kayak ieu teh hayang naon ieu gitu. Naon heula kumaha akibatna kumaha balokarna gitu. Jadi henteu asal hayang.
tuturkeun tah ieu teh lamun dina tingkatan nafsu mah tingkatan nafsu anu panghandapna nyaeta nafsu amarah teh aya teh nafsul amaroh gitu. Nafsul amaroh anu didefinisikeun ku para ulama nyaeta nafsu anu teu weleh hayang mupujuhkeun kana kahayang-kahayang dohir. Jadi teu aya saena gitu. Da anu sakapeung sae sakapeung goreng mah nafsu teh namina nafsul lawamah gitu. Tah nafsul amaroh mah langkung hese langkung goreng tibatan nafsu lawamah. Pan 7 teh dengan nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsul mardiyah, mulhamah, rodiyah, itu naon kamilah gitu. 7 eta nu pang saena nafsul kamilah teh. Gitu teu mempan we ka hayang nafsu teh. Anu katilu nyaeta ijabul mar'i bi nafsi nyaeta boga rasa agungna jalma kana dirina ngagungkeun diri teh ujub teh perkara nu matak ngaruksak. Pona mah aya sifat eta we dina diri nu tilu eta maka tunggu karuksakan. Karuksakan dina kahirupan dunia sabab manehanana melak kagorengan nu matak batur henteu suka gitu. Maka ya bakal kitu nu terjadina gitu. Nu kadua tilu perkara nu kadua nu ngaruksak teh nya tah. Nu kelompok katilu ad-darajat perkara anu matak naikeun kana darajat Bu. Pokona mah batur teh bakal ngahargaan. Batur teh bakal nganggap waduh ieu jalma teh jalma anu mulia, jalma anu sae, jalma anu beradab teh gitu. Naon atuh? Kahiji ifshaus salam Bu. Sebarkeun salam. Sebarkeun salam. Ngadoakeun kan intina mah gitu. Teu weleh ka batur teh. Nyaah. Paling henteu nya ku doa teh ya gitu. Atawa sesuaikeun sareng adab atanapi tata krama nu berlaku gitu di lembur urang pan aya bahasa-bahasa sapaan gitu. Punten gitu. Minimal gitu. Gen natap kalayan naon pandangan-pandangan anu sopan, pandangan-pandangan anu nyaah, ulah pandangan-pandangan anu sinis. Gitu. Idharus salam bukan nama salamnya gitu. Assalamualaikum gitu. Tadi nuhah telepon gitu. Gentos we gitu biasakeun ku salam. Tapi urang mah jigana alhamdulillah gitu nya. Da kapungkur makan halo we geuningan di contohna. Halo, halo gitu. Assalamualaikum gitu kumaha? Eta teu sawias. Ngan pada aya bahasa kieu Bu, assalam qoblal kalam. Utamikeun salam heula. Sateu acan perkataan sateu acan nyarios. Gitu. Gitu. Halo, assalamualaikum gitu. Tapi masana eta sanes pada perkara anu inti anu pokok gitu dina agama gitu. Seperti kan jelah nu pada pidato dengan aya nu ngawitanna teh ku bismillah heula, aya nu assalamualaikum heula, aya nu aud heula, ta'ud heula geuningan. Padahal pada pidato gitu. Ya pada dina aya keterangan assalam qoblal kalam nu namina salam sateu acan cariosan cenah gitu. Tapi sanes hartosna lamun ngawitanana ku bismillah heula namanya assalamualaikum terus disebatna teu sae sanes kitu. Ya mah runtuyanana gitu saena gitu. Nya sabab ngaheulakeun ngadoakeun batur teh gitu. Assalamualaikum. Nu kadua wa it'amu ta'am tah tina kelompok katilu masihan katuangeun Bu. Masihan tuangeun. Gitu. Tong boro-boro disuhunkeun teu disuhunkeun ge saya nama inisiatif teh ya. Gitu. Alhamdulillah di dia katawis tangke sasih Ramadan tah sok juljol tah tuangeun teh di masjid gitu nuju seueur gitu seueur. Gitu. Gitu aya tadi ya. Gitu. Nemu kada hari jadwal teh gitu Bu. Gitu. Gitu. Nah. Nu katilu tina nu matak naon naekeun kana darajat teh nyaeta wassalatu bilaili wan nasu niyamun. Salat di waktu peuting dina kaayaan manusia keur sarare keur karulem. Eta perkara nu matak nganaekeun darajat teh cenah eta. Wah,
Dina ayat ge panjelas gitu. Asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Doa mudah-mudahan Allah teh ngangkat kana derajat gitu. Tempat anu terpuji. Tahajud gitu kan tahajud teh ya gitu. Wah, itu perjuangan pan ya teh. Tahajud teh. Anu apal tiba heula ilmuna tapi pelaksanaanana saya kene we jarang gitu. Aduh. Aduh ya. Ya gitu. Usa kedik deta anu terakhir tilu kelompok nu terakhir pamal kafarot anu kalau kelompok terakhir nyata perkara anu matak jadi kiparat ngapus kana dosa-dosa. Naon atuh fa isbagul wudu pis sabarot nyata nyampurnakeun wudu dina kayaan tiris. Sanajan kayaan keur tiris wudu tetap disampurnakeun. Maksudna berarti wuduna teh nya disampurnakeun dilaksanakeun sareng pasunahanana. Tuh henteu nyandak dina anu sunah-sunahna wungkul gitu. Maksudna teh kan nembongkeun kana kasungguhan gitu. Boro-boro anu wajib anu sunahna ge dilaksanakeun, disampurnakeun gitu wuduna. Ya wudu lah. Oke ieu teh ngaisyaratkeun yen pentingna urang teh ngadawamkeun wudu gitu. Sabab memang dina setiap tetesan cai wudu anu murag tina wudu urang pan eta teh cek dina katerangan jadi malaikat anu pangmentakeun hampura Allah tina dosa-dosa urang. Jadi wudu teh henteu ngantosan bade salat unggul gitu. Intina mah wudu we gitu. Ibadah anu mandiri pas berat deui wae eta ieu teh gitu. Padahal urang teh sering gitu nya ka cai teh. Padahal mah tos kagok urang teh baseuh di cai teh. Tos kagok nyamba cai, kagok ngome cai, sakalian we wudu atunya padahal mah gitu. Apa teh gitu nya. Gitu. Gitu. Terus wa naqlul aqdam ilal jamaah mindahkeun lengkah mindahkeun sampean ilal jamaah kana jamaah perkumpulan-perkumpulan. Maksudna di dia dihartosan ila salat timal jamaah salat berjamaah. Oge bentuk lainna perkumpulan-perkumpulan kataatan lah jamaah-jamaah kataatan majelis ilmu di antawisna pengawasan rutinan oge pengawasan teu rutinana mangga we lah gitu eta mah. Eta salah satu bentuk naon mindahkeun lengkah urang kana jamaah anu engkena teh paedahna matak jadi kiparat kana dosa-dosa urang teh. Tah, poin katilu tinu kelompok nu terakhir nu batak jadi kiparat teh nyaeta intidorus salat gitu. Ba'da salat. Intidorus salat ba'da salat nyaeta nungguan waktu salat sabada salat. Sabada salat teh nepikeun ka salat ieu teh ditungguan ku manehanana. Eta teh perkara anu matak jadi kiparat. Tah hal ieu teh mungkin kagambarkeun teh ku padamelan nungguan salat isya sabada magrib. Nah, salat isya salat magrib. Nungguan salat isya sabada salat magrib gitu. Tungguan gitu. Nya gitu eta teh. Gitu. Mantap. Upamana kurang ditapak kurang makan geningan sababna waktu magrib ka isya teh menipang singkatna gitu. Eta teh isyarat gitu. Sakalieun atuh ti magrib ka isya mah geus tong ka mamana cicing we cicing gitu. Gitu. Jeung deui. Jeung di acara teh raramena teh dina waktu ibadah we diputer teh ngagodan atuh nya. Aduh gitu Bu. Nah eta. Eta perkara-perkara tadi opat kelompok perkaranya anu nyalametkeun anu jadi kiparat nu jadi naon teh anu ngaruksak anu matak ningkatkeun darajat oge perkara anu jadi kiparat masing-masing tilu-tilunya tah tilu dikali 4 12 guruntul berita gitu. Akan tun urung we urang sami-sami tiasa-tiasa laksanakeun gitu. Mohon
Mohon. Di dalam kan aya dongeng-dongeng misalkan di surat Al-Ahzab sampai kajian tentang kadinakeun Al-Qur'an ayat gitu kan turun Al-Qur'an ayat eta teh tentang riwayat Abu Lahab mun. tapi berarti eta teh pengen Gusti Allah teh tos bakal dijantenkeun aya dongeng eta kumaha Mohon. Jadi nyambung sareng dina nyawa nya eta bab dina Lauhil Mahfuz kan segala takdir kehidupan manusia entos iya. Jadi sebenarnya mah kisah Abu Lahab terjadi teh mengikuti Al-Qur'an yang sudah ada gitu. Jadi skenario-na skenario nya tos aya dina Al-Qur'an gitu di Lauhil Mahfuzna teh ya. Sehingga Allah membuat naon ngabuktoskeun lalakon ieu teh Abu Lahab teh nya berdasarkeun eta gitu. Sateu acan aya Abu Lahabna tatos aya eta teh gitu. Nya tos aya dina Al-Qur'an. Sateu acan aya Abu Lahabna surat Abu Lahab surat tabatna tos aya sateu acan aya Abu Lahabna gitu. Mong dilungsurkeunana berdasarkan peristiwa Abu Lahab ngaduruk ieu teh sareng pamajikanana Ummul Jamil teh ngaduruk jalanan anu bade dilangkungan ku Kangjeng Rasul sareng para sahabatna teh. Tah nambah dilungsurkeun teh dikaitkeun kana peristiwa eta gitu. Mohon ya secara hakikat sebenarnya mah sadayana bangsa Firaun Namrud oge dina takdir Allah Subhanahu wa taala. Tah hakikatna mah kitu. Tapi urang mah sanes Jabariyah anu eutak-eutik teh takdir Allah tetep kan aya ikhtiar anu dijieun ku manusia teh ya gitu. Gitu. Urang teu tiasa nyalahkeun takdir deh gitu. Ngan ieu mah nya ieu cenah bahasa akidah memang gitu. Gitu. Namina nya gitu. Jadi Al-Qur'an memang lebih dahulu ayat di Lauhil Mahfuz dari tibatan nyata Abu Lahab.